Yang nggak jawab salam ikhlas. Ikhlas. Ridho. Orang doa kena ngejawab salam bari ikhlas jeung ridho. Mudah-mudahan sing dipanjangkeun yuswana. Amin. Sing ditambi-tambi milik rezekina. Amin. Sing dibabarikeun mautna. Amin. Anu boga hutang sing kabayar hutangna. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekali deui sing kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anu ngajawab salam tarik sing lebet surga. Anu teu ngajawab salam berarti lobahut. Hulang-hulang cangge ngaji ge saujan si ibu mah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumul qiyamah. Al-hadis. Sadaqallahu al-azim. Lakum tipayun hayu urang panjatkeun puja sinaran puji ka Zat anu maha suci anu parantos mapadenan nikmat ka urang sadayana terutama nikmat iman sinaran Islam. Salawat sinaran salam mugia tercurah limpahkeun ka junjungan urang sadayana nyatana Kangjeng Nabi Muhammad tehilap ka sadaya keluargana para sahabatna miwah ka urang sadayana selaku umatna sing kenging syafaatul uzma kin depa kiamah. Amin ya rabbal anu kasim abdi dipika hormat guru urang sadayana ibu sareng bapak mugia sing dipaoskeun yuswana sareng sing disabarkeun tina ngadidik urang sadayana ya rabbal alamin. Apunten ibu abdi nuju kirang sehat nuju salesma terang teh ibu salesma salesma teh nyaeta saluran leho sedang macet. Hadirin rahimakumullah, acara anu ayeuna teh nyaeta memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu wasallam. Hadirin emutkeun Kangjeng Nabi lahir tahun sabaraha? Tahun Gad Gusti urang Sarerea Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana ramana Gusti Abdullah Siti Aminah dibabarkeun di Makkah wengi Senin tahun gajah. Ninggang nalika baginda Rasulullah lahir gubernang ka alam dunia ngajerit maratan langit ngocak maratan jagat disambut para malaikat Allah bari ngucapkeun kalimah-kalimah thayyibah bari ngucapkeun lafaz la ilaha Illallah. nah kayak gitu cenah nang Syaiwa bahkan ibuku saking bingahna pohon anu kering jadi tumbuh binatang anu teu beranahan jadi beranahan semakin berhala disembah semakin eta berkat kelahiran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. da baginda Rasul mah bu benten jeung baginda Rasul ti memete dikandung bu tengah seken ka ibundana Siti Aminah ari urang mati memete dikandung dugi ka ayeuna masih kena ngesekeun ka kol laras teu bu laras teu pak baginda Rasul ti memete dikandung Siti Aminah nu hamil baginda Rasul teu karaos nyeri teu karaos nyeram beda jeung ibu-ibu orang dia anu loba kahayangna maka dari itu istri mah istimewa. Ibu kaulah wanita yang mulia derajatmu 3 tingkat dibanding Sokalarkeun sarana ibu-ibu kau mengandung
Heula Bu, hamil ribut. Hamil ribut Bu. Jawab atuh Bu lah cicing wae atau si ibu kata mama jara wabi mah cilok. Menarik maut mah tatu Bu dia mau pisang hayang ditinggal teh. Sak Bu jawab sing kompak. Hamil ribut. Ribu. Engap teu. Melahirkan nyeri teu. Nah atuh hamil wae. Menurut hadis baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Al jannatu tahta aqdamil ummahati. Anu hartosna surga ada di bawah telapak kaki. Can pernah saumur hirup abdi ngadangu surga ada di atas kepala bapak. Ayah henteu. Henteu dan wis teh maona ge saha is. Kada orang sebagai seorang istri kudu tiasa mencontoh anakna Siti Khadijah. Ada teu pernah ngalawan ka salak. Ada teu pernah nganyerikeun ate carok. Teraskeun ieu teraskeun. Masih kuat henteu? Setengah jam kuat? Sejam kuat? 2 jam kuat? 3 jam kuat? Tapi kakeun subuh kuat? Ya rek ngaji abarek nyiksa. Satayana diteraskeun hayu orang niatan heula ta'ziman wa takriman li maulidin nabiyyi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. siap maca salawat siap Siap. keluarkeun sorana mun teu ngaluarkeun sorana didoakeun ke di imah cing salawatan sorangan sok Bu turutan abdi sakali hadirin sadaya sakali siap Assalamualaikum Ya Nabi Assalamualaikum Ya Rasul Satukan teh ijikan ibu di awal nepi ke akhir si ibu mah diturutan satukan siap nyanyikan siap Assalamualaikum ya Nabi Assalamualaikum ya Rasul Assalamualaikum nah cacing wae sakali deui can Tris tadi mah sakali deui sing kompak Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya Nabi Assalamualaikum ya Rasul Assalamualaikum ya Nabi Arangkan parangan Assalamualaikum ya Rasul Berkah doa berjamaah Amin. hidup nama sing barokah berkah doa berjamaah rezeki nama sing barokah Assalamualaikum ya Nabi Assalamualaikum ya Rasul Assalamualaikum ya Nabi Assalamualaikum ya Rasul berkah doa berjamaah hidup nama sing barokah sing tereh harangkat jarak ka Mekah sareng ka Madinah Assalamualaikum ya Nabi Assalamualaikum ya Rasul Assalamualaikum ya Nabi Assalamualaikum ya Rasul Assalamu alaik Zainal Anbiya Assalamu Alaik. asqal Assalamualaikum. Zainal Anbiya. Assalamualaikum. asqal Allahumma Allahumma sholli wa sallim wa barik masih semangat Apunten Ibu, abdi masanes ceramah, abdi masih arpan ari siar mah kudu amis kos vitamin. Yang penting singkat, padat, melekat, balik nama Berkah. ilmu anu manfaat. Panginten sakieu wae anu tiasa didugikeun pamugia aya manfaatna. Apunten tina sadaya kalepatan sareng kakirangan.
Ngapunten anu saageng-agengna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.